tapi aya nu maca Quran haram ketika aya jelema keur salat Allahu akbar jahar atau sir jahar maghrib isya subuh sir zuhur asam Allahu akbar zuhur bismillahirrahmanirrahim aya di sisi nu maca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin itu keur salat haram maca Quran lain maca Quran haram gandeng naon aswis eta siga hade urang aya nu salat maca Quran gandeng macana dilagamkeun deui bismillahirrahmanirrahim haram termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh urang teh sangat diperhatikan maghrib tas maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh tas taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain ngajar haram lantaran ngaganggu batu cak tetangga aduh teu budak bener ge tadarus atupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mampu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah, ke jam 2 kudu udang masak. Aja kita gandeng bae di masjid baca Quran. Haram eta kos itu teh. Masya Allah aya waktu-waktuna. Teu meunang. Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah. Awas, dengekeun. Sehingga orang keur maca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Teu kudu dengekeun pastami'u ulah. Paham situ. Kudu perhatikeun bener-bener. Ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu, ulah-ulah ngobrol. Cak-cakan isyarah make ieu bae ta make jemari make curug. Arang. Dengekeun. Mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi, khutbah na ieu mah khutbah syar'i. Geus lain ceramah. Ku hari khutbah dina Jumat teh di manaan ceramah, salah. Eta mah khutbah syar'i, kelengkapan salat Jumat, 2 rakaat, nu 2 rakaat zuhur teh dibagi 2 rakaat ku salat, 2 rakaat teh khutbah. Badak khutbahna 2, lamun aya jelema maca khutbahna hiji teh sah Jumatna. Pohoan misalnya alhamdulillahilladzi jalla wa ala ahmaduhu al-yamin ayyi wal ala ashkuruhu syukran wa fi'al bala atubu ilaihi min kulli masyatin qala wa fi'ala asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah terus a'udzubillahi minasyaitonir beres ngan sahiji doa ngaju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbah sebab gak ganti sholat zohor 4 rakaat tu 2 jadi sholat tu 2 jadi khutbah bisa anu hiji teu sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah teu sah atuh teu sah baca lain khutbah ceramah tawa khutbah syar'i kelengkapan salat Jumat ieu dalilna wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana pastami'u lah khutbah Jumat dengekeun waan situ nengleng cicing nengleng teh cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat maknana eta salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus dengan demikian marilah kita Agustus dibawa ke masjid tolol budak. Deh sakitu ana mah geus teu masalah lah. Maka kita tingkatkan KB keluarga berencana aja. Lain deui. Khutbah. Wa idza quri'al Qur'an khutbah.
Dibada dibacakan Quran, ya pas tapi ulah Quran situ. Atau Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Quran dengekeun ulah loba omong. Lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula. Sunah dina kitab Tambihul Mugdarin. Geus atuh Tambihul Gopilin nu mantak urang manggil qori, ieu teh deuk ceramah manggil qori, hukumna sunah. Memeh pengajian maca Quran heula. Bacakeun Quran. Urang dengeng